Jorelat Cilung Barjasoka maju dina rajang. Panarajang Barjasoka silengin besi anu ngandalkeun kakuatan sapasang leungeunna, harita tata gerak panarajangna jadi leuwih garang. Tapi ilmu pangenteng badah nu digunakeun ku Rasanti anu meh sapenuhna ngajadikeun kacepatan panarajang lawan teu bisa ngimbangan kacepatan gerakan Rasanti mangsa nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Sok kus gelaplos. Dua kali panarajang Barjasoka. Tapi taya anu kena kana sasaran, sabab Rasanti kabur ngajelat pindah tempat. Barjasoka beki panasaran harita maju di ngarangsa ku panarajangna. Maneh kudu roboh Rasanti. Jorelat Cilung sok hiuk. Angin samberan panarajang Barjasoka beki tambah kuat nebak kana badan lawan. Runtuyan panarajang nu dilakukeun ku Barjasoka tangtu dibarengan ku kakuatan talaga lapisan. Barjasoka teu sadar mun manehna geus kapancing ku caritaan nu jadi lawan. Harita Barjasoka naker tanaga jeung kamampuanana karep hayang bisa ngarubuhkeun lawan. Sedengkeun Rasanti anu ngandalkeun kacepatan gerakanana, harita jerimna jadi lingas. Runtuyan panarajang teu mampu ngimbangan kacepatan gerakan Rasanti nu jojorelatan di antara runtuyan panarajang lawan. Sok hiuk selat plos. Sok hiuk selat plos. Sanggeusna sababaraha kali nyingkahan runtuyan panarajang lawan, harita Rasanti ningali kesempatan anu hade pikeun ngalakukeun panarajang balesan. Rasanti malas narajang sabatan pedang nangarah kana beuheung lawan. Panarajang Rasanti mangrupa pancingan harita Barjasoka rekat mendung nakis pedang lawan ku leungeun katuhuna. Dangkeun leungeun anu kencar rek kahantem dada lawan. Tapi gerakan Barjasoka geus kabaca ku Rasanti. Hiup rasatang. Harita nyebetkeun pedangna kana ping-ping katuh lawan. Gerakan nu dilakukeun ku Rasanti lain bae bisa nyingkahan panarajang leungeun kencar lawan anu ngarah kana dadana. Tapi sabetan pedangna mangrupa parobahan tata gerak anu di luar dugaan lawan. Barjasoka kageteun sabetan pedang lawan geus teu sempat ditakis ku leungeunna. Anu bisa dilakukeun ku Barjasoka iwal tinggal gajeng luncat ka tukang nyingkahan panarajang lawan. Sanajan sabetan pedang teu ngakibatkeun tatu anu parna, sabab Barjasoka kaburu ngagajeng luncat ka tukang. Tapi ping-ping katuh Barjasoka tetap kabeunangan ku sabetan pedang. Hiup prasasat gajeng berada. Suara berkengan. Barjasoka ngagerok kaget ping-ping katuhna karasa peurih. Carana pangsi lebah ping-pingna harita soek. Barjasoka jadi rewas kareureuhnakeun mun seug teu kaburu ngagajeng luncat ka tukang, bisa dipastikeun ping-ping katuhuna bakal tatuparna. Barjasoka kakarek ge syukurana pakana lemah, harita Rasanti geus ngacoelat musuh tepus ku panarajang susulan. Sabetan pedang taji putih ngarah kana beuteung lawan. Barjasoka rekat ngagerakan dengan katuhuna reka bendung nakis pedang lawan. Tapi Rasanti ngarobah tata gerakna. Pedang robah arah nguliwak nyaho-nyaho geus tungtung pedang geus antal kana dada lawan. Puguh we Barjasoka kageteun. Tapi samemeh leungit kakagetna harita leungeun kencar Rasanti nyatok gado lawan. Sat hiuk cetruk geus dangak. Barjasoka ngadangak. Disusul ku jejekan suku katu Rasanti karena beuteung lawan. Ser hiuk cekuk geus. Aing benang deui.
Barja Soka silengin besi ngabangkieun bari ngahayungkung menurut ka tukang sababara lengkah. Sedeng Kerasanti mancukeun tangtunganana. Mereka sempetan anu jilawan pikeun mancukeun tangtunganana. Daya tahan badan Barja Soka kawilang geus kalaati. Harita masih kene bisa mancukeun tangtunganana. Barja Soka kerung bari musirkeun perhatian kanu jilawan ngomong dina jero hatena. Edan. Aing geus kaweunang hadieu we ku Panarajang Silasanti si brewek yengled. Jurus pedang digunakeun ku Silasanti benar-benar hebat. Aduh. Alah. Kekuatan sabasang leungeun aing nyata teu bisa dijadikeun alalan. Silasanti ngartieun kana kayaan aing dina kamampuan ilmu pangenteng badan memang manehna unggul. Mun aing kepikeun karubuh ku Silasanti wiwirang gede pasina oge anu mata kalaku mah oge aing kudu bisa ngungkulan ajen pangartina Silasanti. Asakeun Silasanti rasakeun sagedeung dinampuyak sakula geus aing. Tapi nyari anjing bing-bing anjing. Ningali nu teh lawan tacan saga diri pikeun neruskeun tarungna. Harita Rasanti nyarita di ku caritan anu ngandung pancingan sangkan nu lawan leuwih muncak amarahna. Ku cara kitu mangka bakal leuwih kabuka titik kalemahan mangrupa lolongkrang kosong anu lawan. Kumaha Barja Soka? Nah masih kena untupan Andika pikeun neruskeun ieu tarung atawa dicukupkeun tepi ka dieu wae. Mun dicukupkeun tepikeun ka dieu eta hartina Andika ngaku kana kaunggulan lawan. Ngandung harti deui Andika geus teu pantes sih jadi pupuk ieu lembur. Jadi kudu ini tinggalkeun ieu pilmuran. Kudu ini tinggalkeun patempatan. Carita Rasanti anu ngandung pancingan jadi kenyataan. Harita Barja Soka bener-bener jadi muncak amarahna. Barja Soka langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Barja Soka langsung ngawangun pasangan jurus pamungkasna. Bari jeung mundelik harita terus nyarita ka Rasanti. Ieu maneh bener-bener hayang dibinasakeun ku dewek Rasanti. Montong wa keboga anggapan ngerasa geus beunang angin sia berweceng red. Sakali maneh kabeunangan ku gempuran peudeup aing langsung ngajungkel langsung nampuyak ngusak sia eueuh nyawaan ku ajar. Tapi ping-ping aing bari anjing. Rasa di sia. Malah pisan ka aing bari anjing ku sabetan pedang dirinya. Nyaritana puguh we gampang Barja Soka. Gampang nyarita mah. Budak satepake bisaeun saukur ngomong mah. Anu penting mah kanyataan sabab eueuh hartina eta caitan Andika teh Barja Soka. Mun tetela saukur karab jeung kahayang anu teu bisa dibuktikeun. Anu matak anu mawi silah botna ka teh ngaawi. Sok atuh nyatakeun omongan teh. Jaga segan. Berweceng red. Beri anjing wing aing anjing. Rasakeun Silasanti. Jorema culung Barja Soka sileungeun beusi maju narajang ngagunakeun jurus pamungkasna. Sapasang leungeun putbak pilih genti ngarahkan anggota badan lawan. Dina ngalakukeun panarajangna ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Ningali kaya nu lawan dina ngalakukeun panarajangna dibarengan ku muncakna amarah. Mangrupa kaayaan anu diharepkeun pisan ku Rasanti. Harita Rasanti ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Jirimna jojoelatan di antara rangsekan panarajang lawan anu ngandelkeun
kekuatan sapasang leungeunna. Syauhiu. Plus. Rangsekan Panarajang Barjasoka. Mangrupa runtuyan Panarajang nu diharapkeun mampu nutup ruang gerak lawan teu bisa jadi kenyataan. Sabab kecepatan gerakan Rasanti leuwih cepet tibatan Panarajang lawan. Ngajadikeun Panarajangna Barjasoka ngan saukur bisa kena ka tempat kosong. Sabab cirim lawan terus pindah-pindah tempat. Eta kayaan ngajadikeun Barjasoka jadi asa kakuras tanagana. Kacepatan gerak jeung kekuatan Panarajangna jadi ngurangan. Eta kayaan bisa kabaca ku Rasanti. Giliran Rasanti harita nu maju Narajang. Jurus kaopat pedang taji putih anu dikombinasikeun jeung jurus pedang kilat bumi ngajadikeun arah sasaran Panarajang Rasanti teu bisa dibaca ku anu jadi lawan. Jelas yuk berasat. Pedang taji putih ngarah kana beuheung lawan. Rekat Barjasoka ngakiwar kagigir bayi nakis pedang lawan ku leungeun kencana dituturkeun ku leungeun katuhu anu rek ngahantem dada lawan. Tapi Barjasoka kacele. Rasanti ngarobah tata gerakanana. Narik pedangna balik cingkrak kagigir nyingkahan Panarajang leungeun katuhu lawan anu ngarah kana dadana. Kejadian seterusnya sebetan pedang taji putih jadi ngarah kana beuheung lawan. Puguh we Barjasoka kaget anu lain dikieuna baraya. Gancang narik badanna ka tukang. Tapi sebetan pedang tetep kena kana beuteung lawan. Sanajan tatuna teu parna tapi eta kaayaan ngajadikeun Barjasoka geus bisa nebak kana tindakan lawan anu saterusna. Sathiu berasat. Rempon berat. Barjasoka ngadalegdeg mundur ka tukang beuki namahan kakagetna. Sabab beuteungna karasa peurih. Baju lebah beuteungna soek. Samemeh leungit kakagetna harita Rasanti ngajuelat luncat badanna ngalayang teu napakana lemah. Kajadian saterusna sapasang suku Rasanti pilih genting ngacejek dada lawan dina kayan Barjasoka keur ngadaligdeug. Tumerapna ka Barjasoka geus bisa nahan badan ngacengkang oleh ka tukang. Celah celung alayang sat hiuk dek geus wah anjir goblok ai gawenang deui goblok blok ai gawenang deui lasar anu anjing blok. Barjasoka sileungeun beusi ngageronahan ka nyeri badanna ngacengkang oleh ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badanna. Cengkang koleab kedebut Barjasoka sileungeun beusi rubuh ngabebengkang maring lemah. Jorewat Rasanti nuturkeun badan lawan. Barjasoka ngoreal hudang rek sengkat nangtung tapi kabur aya Rasanti datang. Mata pedang taji putih nyampai dina beuheung Barjasoka anu karek bisa diuk can sempet cengkat nangtung. Lumangsungna kajadian dina waktu harita cepet ngajadikeun Barjasoka ngarahuh dina jero hatena bari ngarasakeun beuheungna anu geus disampaian pedang lawan. Rasanti terus nyarita ngancam ka nu lawan. ngalakukeun gerakan saeutik we. Ieu mata pedang bakal ngesek kana beung Andika Barjasoka. Mun kuring niat binasa, gampang banget, Bo. Ieu pedang geus teu kudu disampaikeun kana beuheung. Bisa langsung ditubleskeun kana dadakeun sa Andika. Anu saterusna parat kana jantung, anu akhirna Andika bakal agak binasa. Kasihan deh lo. Jadi Andika ulah coba-coba Barjasoka, ulah coba-coba ngalakukan di gerakan pikir ngalawan. Mun teu hayang beuheung Andika disapatkeun ku ieu pedang. Sikap jeung caritan Rasanti anu ngandung ancaman ngageterkeun hatena Barjasoka.
kajadian nukaranapan kuderina asa dina impian keur Barja Soka mah sabab teu nyangka bakal bisa dirubuhkeun, bakal bisa diungkulan ajen pangartina ku wanoja geus rupa saperti Rasanti. Kasombongan Barja Soka jadi leungit saharita. Maehna ge mung ari kudu tepikeun ka disapatkeun beheung mah. Bari dina kayaan kapaksa jeung nyandangan wibirang. Harita Barja Soka si leungeun besi nyarita pegat-pegat. Kulang ngancam kawas kieu Rasanti. Kade bisi kalepasan jurig. Ilmu silat jurus pedang Rasanti memang hebat. Akang ngaku secara jujur rumah sakatiti pangarti eleh jajaten. Ari sugan teh Rasanti teh boga kemampuan ilmu silat anu hebat. Tong dibinasakeun. Mana pamajikan anyar ngajuru. Mana can 40 poe keur majehna pulen. Alah Rasanti eta pedang ulah ditekankeun leuik teh bisi kalpasan julik Rasanti. Bisi kalpasan Rasanti. Andika tetela mung geuningan ari binasa mah Barja Soka. Mung sakali di pamajikan anyar ngajuru can 40 poe. Aduh, apa meureun? Tong ka mana karep? Mun Andika mung dibinasa, masih keneh hayang neruskeun ieu kahirupan, mangka Andika kudu ninggalkeun ieu pilemuran. Sarta ulah coba-coba datang deui ka ieu lembur. Giliran Andika nu jadi pupuh ieu lembur, bakal digantikeun ku Duri Kuring. Atuh nya ngerti Rasanti. Kitu katangtuan ti Duri Kuring Barja Soka. Barja Soka sileungeun beusi ngahulang sakedeung siga nu keur mikir teu lila terus nyarita. Aduh. Mun kitu mah berat atuh jadi pupuh lembur. Diganti mah akang tangtu bakal narima hukuman ti Warangkas Rasanti. Ulah kawas kitu atuh katangtuanana Rasanti. Katangtuan ti Duri Kuring geus teu bisa dirobah di Barja Soka. Mun Andika nolak, gandung hartingan semet di dieu lalakon kahirupan Andika. Kuring bisa wae ngalakukeun tindakan anu kejem jeung teleungeus ka Andika. Barja Soka sileungeun beusi. Akhirna mah geus teu bisa ngabantah kana katangtuan ti Rasanti. Dina kayaan bejeng semungir nahankan nyeri bae leumpang jumarig jeug harita Barja Soka terus ini tinggalkeun eta patempatan. Waktu tadi tarung keur lumangsung antara Santi ngayunan Barja Soka sileungeun beusi. Warga-warga anu sejena narungtutan harita daratang sabab menang beja Barja Soka keur tarung ngayunan wanoja ngaran Rasanti anu tetela mibanda tahapan ilmu silat anu pinunju. Anu pangheulana datang nyampeurkeun mah Kang Ados. Saterusna dituturkeun ku anu sejena. Harita Rasanti jadi pada ngariung ku para warga. Kang Ados anu pangheula nyarita. Alhamdulillah. Nyimas salamet geuning. Aya dina kaunggulan Nyimas. Akang tadi sajroning ngabandungan kajadian anu mangsung hate mah keketegan Nyimas. Salempang Indis bisi Nyimas Rasanti anu kasoran el jajaten. Ari pek teh si geulis unggul. Si Barja Soka anu naon teh ngakukeun darah biru. Alah nu sidik mah darah kotor we tah si wawalag teh. Anu rubuh el jajaten ku Nyimas geuning teh gemprong kana hati akang teh Nyimas. Awewe anu geus aya umuran harita milu mairan caitaan ditujukeun ka Rasanti. Bibi ge teh kinten nganuhunkeunana ka Saira Nyimas. Margi eta si babalak Barja Soka teh akhirna mah tumbang sih. Oge anu ngawarah.
Tadi mun ku bibi mah dikececet tah, penci kuriling cuma kitu batut mah. Beheungna tah. Geus disampaian pedang kawas kitu mah tinggal kececetin we nya cecetin di penci kuriling si cakar kahete tah si burayot Garut tah. Bener nya Mas Santi. Lamun bibi keur ngora mah. Nyeples teh bisa sensasi kitu pisan bibi keur ngora mah kitu nya Mas. Banyak. Daweler jadi segala wadana rawel banget dah. Wah, aku lagi semuji balik deh wala. Wala kalau ngorana kawasi masalah si Santi mah. Ayah lele ayana ayah gele aduh. Urutna seeutik wae mah. Galak pelek buntet. Alah hilung yang saya gede lunca. Ngerasa suka jeung bagja lu daya babalingan ya tanya masalah Santi. Walujo lah. Walujo kalau hadela tinggal si Barja Soka geus ini tinggalkeun ieu lemur. Bener deh kok singko yang ngorojo singko kalong. Hayya. Wewa tuh, wewe rasa suka hati ya. Wewa setuju pisang. Kalau ni masalah Santi jadi pupu ilmu. Gantikan itu si Barja Soka. Anu hayang disebut Aladen Soka. Hayya. Si dalah bilu itu si kurang aja. Si kelo si dalah bilu. Nu sidik mah si dalah koto ya. Sekarang mah tang tuker we di masalah Santi ya di pupu ilmu. Setuju Kak si Mbak ya Mbak si Mbak setuju ya. Ya si Mbak Sinang oge setuju pisan kok. Nya jangan non bisa ngelekin di Barja Soka mah ngetak ku Santi toh. Terus kan dhewe nganu ngagas nusina sinang ngeditna Rasanti. Jadina nganu gantikeun pupuh nak lembur nang oge yo Rasanti toh. Lah ke ngaranan bu lembuna ku Rasanti mah sing pasti nang oge kayang lembur teh bakal aman. Jadi si kabeh warga nonton sing pasti guntuk siang ku nganu ngalap ganggu kak tonangan yo lembur masuk ku Kang Ado di bedamikeun mek ke Rasanti nya omat bedamikeun ke Nyi Mas Santina. Rasanti ngabagikeun panetupna ka para warga anu ngariung ngagimung ka Rasanti. Harita Rasanti terus nyarita. Abdi bisa ngerti karena caritaan ti para warga anu aya di dieu. Margi kaharti ku para warga anu dilakukeun kudu di abdi kabar jaloka. Taya maksud hayang ngagantikeun jadi pupuh lembur. Tapi abdi memang boga tekad hayang melepang warah ka jalma saperti manehna. Tah ayeuna sangeusna Barja Soka indit pupuh lembur jelas kudu aya anu ngagantikeun. Tah ngeunaan abdi mah hampura ya hampura moal bisa narima kana usulan ti para warga anu aya di dieu. Naon sabab abdi kudu mulang di kapadumukan anu jadi guru. Jadina ayeuna mah mending keneh aya keriungan we. Sawala di antara sakumna para warga. Saha sakira-kirana nu dianggap bakal mampu jadi pupu ieu lembur. Ka abdi mah ayeuna rek pamitan we ka sadayana nya. Pikeun nuruskeun di lampah gesan mulang ka tempat panemukan guru abdi. Sabagian para warga aya nu melengek ngarasa kuciwa hatena. Sabab satadina mah nu diharapkeun bisa jadi pupuh lembur ngagantikeun Barja Soka teh Rasanti. Sanajan masih kene wanoja tapi mibanda kemampuan ilmu silat anu pinunjul, kabuktian Barja Soka bisa dirubuhkeun. Dijajabkeun ku paneutupna para warga anu aya di dinya harita Rasanti bari mawa gemolan eusi balanjaan teh terus
Kang Ados akhir nama anu ngaturjeng ngajejeran pikeun ngayakeun riungan jeung sakumna para warga pangesi lembur pikeun nyawarakeun saha anu sakirana bisa dipercaya tur mampu jadi pupuhu eta lembur. Kajadian dina poe harita jadi bahan caritaan sakabeh warga pangesi lembur. Wanoja gelis rupa ngaran Rasanti mampu ngungkulan ajen pangartina jago ngora anu neulah Barjasoka si leungeun besi. Saturkeun harita di tempat sejen Baracakra ieu. Si Jari Sakti panggih deui jeung Sandika katut si Dugul di lebah tempat anu geus ditetepkeun. Anu jarakna teu pati jauh ti warung dipake leureuh dahar teh. Ngariung tiluan dariuk dihandapkeun tatangkalan. Harita si Dugul anu leuwih teu cumarita. Halo, dadalawa gadayana. Uing jeung Sandika teh nama dikeukehan kudu munuk heula di mana kilas maji sinis. Pupuh paguron Sangkalayuda. Tapi Uing jeung Sandika jadi inget ke Mang Jari Sakti bisi datang ka dieu Uing jeung Sandika teu kasampak. Ari pek teh nya we pas Uing ka dieu teu kudu lila nungguan datang Mang Jari Sakti. Terus kumaha hasil panyelidikan ka Paguron Lintang Jagat teh Mang? Sandika milu nyambungan kana caitaan si Dugul kumaha waktos nyelidik tos elaratanana ngeunaan Bibi Anikanti teh Mang. Nah tos aya di Paguron Lintang Jagat itu Bibi Anikanti teh si Jari Sakti ngabagikeun paneutupna ka Sandika jeung si Dugul teu atus carita. Emang nyelidik Paguron Lintang Jagat teh ngagunakeun ilmu halimunan. Tete lah masih bisa digunakan. Ari lain digunakan keur tarung mah. Tapi kasegetan batin jeung kakuatan ilmu Ki Warangkas memang hebat. Sabab Mang sok sanajan teu katara cirim ku manehna, tapi Ki Warangkas bisa nyahoeun ka jalma asing nya ka Mang anu ngagunakeun ilmu halimunan. Tapi sabagian keterangan ku Mang geus bisa ka Bandungan. Kawilang berat oge mun urang. Naon teh boga niat. Nah berat kumaha kitu maksud Bang Jari teh Mang? Cek Uing mah ulah sapotong ngajelaskeunana tuh Mang. Ada Uing jeung Sandika teh loba tanya deui kitu. Nya nu dilakukeun ku Mang Jari teh apan keur kapentingan urang-urang keneh sanes. Ya bener. Emang ge ngarti. Ampura ieu. Tadi mah lantaran pikiran keur ngait ka Bibi Anikanti. Ayeuna urang jujut ti mimiti heula we nya. Ngeunaan hasil panyelidikan Mang ka Paguron Lintang Jagat. Jadi kieu jujutan mah ye. Harita ku si Jari Sakti terus dicaritakeun ti mimiti datang ka Paguron Lintang Jagat. Tapi keun ka akhirna mah sanajan masih kene loba kapanasaran, si Jari Sakti kudu ini tinggalkeun Paguron Lintang Jagat. Sabab Ki Warangkas bakal ngagunakeun tipung pamulih raga. Kayan si Jari Sakti bakal katara jirimna. Sanggeus ngarasat suku pareka teranganana harita si Jari Sakti mungkas guaran caitanana. Tah jadi ngeunaan kayan Bibi Anikanti mah Mang teh can meunang katerangan da keburu ngejat ini Mang teh kitu. Sandika nu harita ti heula mailan caitaan. Pihak kompeni Belanda ti Batapian bakal diwakilan ku Tuan Willem teh ya. Pastina oge bakal mangaruhan karena ka Ki Warangkas. Sareng bisa diajakan gawe bareng. Tujuanana jelas ngan saukur kepentingan pihak kompeni jeung Ki Warangkas. Anu bakal jadi korban mah tetep hayat leutik. Kitu ari cek abdi Mamang. Aya benar. Wana cetan Sandika teh. Ayeuna we sepak terjang Ki Warangkas teh geus nyusahkeun.
Walah yang salahkan warga-warga nu aya di sababaraha lemburan senis. Anu pupu lemburna digantikan ku jalma ti pihak Kiwarangkas senis. Dina nanggukeun aturan lagi wakal sangeunah gitu senis. Kudu sebab upati ka Kiwarangkas dina setiap bulan gitunya. Anu matak sekuing mah urang kudu gancang nyusun kakuatan Mang Jari Sakti. Si Jari Sakti jadi kahudang deui ingetanana. Karena waktu anu katukang, waktu nyieun hiji beungkeutan. Aya sababaraha urang jago jeung jawara kitu di Pupu Paguron anu ngagabungkeun diri ka barisan Seta Dharma. Kituna teh lantaran boga tekad jeung sumbanget anu sarua pikeun ngalawan kakuatan kajahatan. Si Jari Sakti ngabagikeun paneutupna ka Sandika jeung si Dugul terus nyarita. Emang jadi ingat deui kana kajadian ka tukang-tukang. Waktu nyusun kakuatan ngadageun barisan Seta Dharma. Tapi dina waktu harita pikeun ngawujudkeun eta barisan kakuatan teh memang butuh waktu. Hartina teh bisa didadak. Sabab urang kudu nu diajakan ku urang teh pikeun ngagabungkeun diri. Jelas kudu boga sikap jeung pamadegan nu sarua jeung urang. Sandika jeung si Dugul ngaharuleung siga nu keur mikir. Sandika nu leuwih teu nyarita. Nu dicaritakeun ku Mang Jari memang teu bisa dibantah. Nyusun kakuatan sakumaha nu jadi rarancang pamikiran urang. Cara jeung upaya moal beda saperti keur waktu ngadegeun kakuatan barisan Seta Dharma. Sedengkeun kaya nu dising hareupan ku urang anu kudu dipikirkeun teh ngeunaan nasibna Bibi Ani Kanti. Eta anu dipikirkeun ku abdi mah. Ali we geus saluha bugu eta anu keur dipikirkeun teh kitu. Nya dok sanajan Mang Jari ge tangtu sarua nya Mang. Pas disalempang ngeunaan kaselamatan Bibi Ani Kanti senis. Iya Mang Jari Sakti ge tangtu we bakal leuwih salempang. Kangaranna dibawa ka tempat kumpulan jalma nu golongan jahat mah. Tangtuna oge kudu buru-buru ditulungan, ulah dilatih diantepkeun. Si Jari Sakti narik napas panjang, bangun anu semu nganglu. Cacakan mun teu mikiran Ani Kanti, tangtu bakal boga waktu anu leuwih laluasa dina nyusun kakuatan teh. Si Jari Sakti terus naita deui. Memang eta nu leuwih jadi pamikiran Mang oge. Cacakan mun Bibi Ani Kanti teu dibawa ka paguron lintang jagat mah urang bakal boga waktu anu cukup pikeun nyusun kakuatan teh. Urang bisa nepungan heula ka para pupaguron. Kitu deh jago jeung jawara anu teu kaasup ka golongan jahat. Diajak tuker pemikiran, ngahudang kasadaran, sangkan boga sikap jeung pamadegan nu sarua jeung urang. Tadi berang wingge geus bisa nyadarkeun Kiras Maji Mang. Kajadian tadi berang teh. Apa nu wing jadi tarung jeung Kiras Maji? Pupuh lemur jalma ti pihakna Kiwarangkas. Apaan kieu Mang kajadian teh nya Mang? Harita si Dugul anu nyaitakeun ngeunaan kajadian tadi berang. Dina pungkasan tarung Kiras Maji bisa diungkulan Acin pangartina. Anu saterusna jadi kahudang kasadaranana. Sarta bakal ngagabungkeun diri mun dina waktuna geus ngawujud rarancang pamikiran si Dugul. Sandika jeung si Jari Sakti sageusna ngarasa cukup ngajelaskeunana harita si Dugul mungkas kateranganana. Tah jadi kitu Mang Jari. Sementara ayeuna mah Kiras Maji kawasa kudu pura-pura nyanyian diwara heula kitu. Di mana engke rarancang pamikiran urang geus ngawujud jadi kenyataan. Mangka manehna siap pikeun ngabageun teh ngagabungkeun diri ka pihak urang. Ya syukur we ari Dugul geus bisa nyadarkeun Kiras Maji mah. Jadi mun urang boga waktu anu cukup mah Mang boga kayakinan.
bakal loba pupu paguron jeung jago atawa jawara anu ngarasa simpati sarta ngarojong kana rarancang pamikiran urang. Tapi inget jeung ngabayakeun deui kaayaan Bibi Anikanti. Tetep mang kudu sagancangna bisa nulungan Bibi Anikanti. Ngan mangge geus moal bisa nyingkahan kanyataan kudu tarung ngayunan Jakawanara. Eta anu buatkeun emang mah. Sandika jeung si Dugu ngahureng deui maranehna duaan bisa ngarti kana maksud caitaan si Jai Sakti anu daek teu daek